warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka Zat Ilahi Robi. Kalawan kodrat mantena urang sadaya tiasa patepang dina kaayaan sehat wal afiat. Teu hilap sholawat sinarang salam mugia tetap dicurahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tur urang salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Langkung ti payun simkuring sejang haturkeun nuhun ka ibu guru anu parantos maparin waktos ka simkuring kanggo ngaduikeun ieu biantara. Simkuring nada dihapunten upami salame biantara aya pasanggem anu kirang merenah. Boh basana, boh tata kramana. Ibu guru sareng rerencangan sadaya anu ku simkuring dipihormat. Sapertos anu urang terang. Yen kecap teknologi teh tos teu asing deui didangukeun ku urang sadaya. Sabenerna nurutkeun KBBI, teknologi teh nyaeta cara ilmiah pikeun ngahontal tujuan praktis. Aya seueur jinis teknologi teh. Salah sahiji anu mekarna gancang di zaman kiwari nyaeta teknologi informasi jeung komunikasi atawa anu sering disebut TIK. Kukituna dina danget ieu simkuring bade ngaduwikeun biantara ngeunaan teknologi informasi jeung komunikasi dina kahirupan sapopoe. Sataacana urang ngaguar leuwih jero ngeunaan TIK, urang kudu apal heula naon harti jeung conto TIK teh. Nyetot kana UNESCO Institute for Statistics, TIK nyaeta alat teknologi sarta asal tanagi anu seueur rupina, anu digunakeun pikeun nyimpen, babagi, ngirimkeun atawa tuker informasi. Contoh TIK diantarana komputer, internet, telepon, teknologi anu direkam, jeung teknologi siaran langsung, sapertos radio, TV, jeung webcasting. Ibu guru sareng rerencangan anu ku simkuring dipihormat. Pamake TIK teh sanes ngan hiji atanapi 2 jalmi. Tapi hampir sakumna masyarakat di dunia ngagunakeun teknologi ieu. Sapanjang mekarna TIK, kaperluan TIK diperlukeun pisan. Sabab TIK teh ngagaduhan mangpaat dina sababaraha widang. Di antarana nu kahiji dina widang atikan. TIK anu digunakeun dina widang atikan nyaeta internet. Sabab di internet urang tiasa ngaakses materi-materi diajar. Kalawan kitu siswa-siswi tiasa diajar secara efektif jeung efisien. Anu kadua dina widang kantoran. Komputer digunakeun dina widang kantoran pikeun ngabantuan tugas administrasi. Anu katilu dina widang industri jeung manufaktur. TIK digunakeun pikeun ngabantuan hiji produk anyar ngalewatan program desain. Supados produk anu dipikahayang tiasa diproses secara enggal, taliti, sarta ngurangan kecelakaan di damel. Anu kaopat dina widang bisnis jeung penerbangan. Dina widang bisnis, TIK digunakeun pikeun ngalakukeun proses gaji, data statistik, jeung akunting. Sedangkan dina widang penerbangan, TIK digunakeun pikeun ngalakukeun transfer secara online, nyandak artos, atawa ngalakukeun transaksi. Anu pamungkas nyaeta dina widang kedokteran. TIK teh bisa digunakeun pikeun ngadiagnosa panyakit pasien, rongsen, atawa ngalakukeun tes DNA. Salian tina mangpaat anu dibikeun TIK, aya oge akibat negatif TIK. Akibat negatif kaalaman kusabab ayana lalai dina ngagunakeun TIK. Akibat negatif pamakean TIK diantarana ayana plagiarisme atawa ngalanggar hak cipta, ayana cybercrime atawa kejahatan ngalewatan program komputer, sumebarna malware, ayana pornografi, ayana perjudian jeung penipuan. Kumargi ayana dampak negatif TIK, urang salaku pamake dikedahkeun langkung bijak ngagunakeun teknologi ieu. Anggo TIK dina hal-hal anu positif.
Anggota TIK dina wanci anu pas sarta luyu kaperluan supados ngurangan dampak negatif TIK. Ku ayana kamekaran TIK, urang diarepkeun jadi pribadi anu langkung wijak, tanggal walon jeung janten pribadi anu produktif dina kahirupan sapopoe. Sadayana hormaten simkuring, rupina mung sakitu anu kapihatur. Harapan simkuring mugia biantara anu nembe didugikeun tiasa masihan mangpaat ka urang sadaya. Tina sagala rupi kalepatan sareng kakirangan, simkuring neda dihapunten ku sadayana. Hatur nuhun tina sagala perhatosanana. Bijak ngagunakeun TIK pikeun generasi anu beretika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.